asa rieur nya kuring teh ngabandungan undang-undang naon RUU anu anyar teh pasal kasabariji teh teu inget pasal kasabariji nama cenah salaki merkosa pamajikan dihukum 12 tahun penjara. Nah make di penjara ari nu nyieun eta teh undang-undang teh nyahoan agama henteu. Sedengkeun dina agama Islam teh cenah awewe mah pamajikan henteu bisa nolak ka salaki sing eukeur capek, sing eukeur nyeusuhan, sing eukeur kukumaha oge mun salaki hayang kudu meureun aya mah henteu bisa meureun di penjara si akangna kapaksa meureun aya mah kudu karawin deui si akang-akang teh ameh boga naon boga serep lamun pamajikan embungeun aya serep hiji deui heuh satuju henteu tah kitu ayeuna cenah mun hayam naon hayam ka kebon batur ka imah tatangga didenda 10 juta cenah atuh hewan mah teu boga naon teu boga pikiran teu boga otak ayeuna mah kieu we tah lamun aya akang-akang nyasar ka imah randa atawa ka imah tatangga pamajikanna denda nu didendana denda 10 juta na soalna make diabur ulah nepi ka diabur eta nu nyeun undang-undang ka mana karepnya henteu naon teu nyahoan agama kitu eleh ku budak PAUD jiga nama da budak PAUD kita na pikiranna otakan mah tong didarenge lah selagi ibu-ibu hayang keneh si akang hayang keneh mah teu kudu lapor najan dina disahkeun oge heuh ibu-ibu sok atuh sing sarumanget ame si akangna henteu karawin deui ame henteu boga pos 2 ngan lamun eta undang-undang disahkeun si akang-akang kapaksa kudu boga pos 2 3 lamun dina pos hiji teu bisa naon carapeun ini ka pos 2 ka pos 3